warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipain hayu urang panjatkan puji sinareng rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Kuasa. Kulantarkan nikmat sareng hidayahna uring tiasa pateu panglalai sareng kumpul di acara ieu. Ibu bapa anu dipika hormat ku sim kuring jeung rerencangan anu dipika cinta ku sim kuring, dina kasempatan ieu urang hoyong ngadugikeun diantara anu judulna penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Dina dunia medis hartina narkotika teh nyaeta obat bius atawa obat penenang anu dipasihkeun ku para pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu teh mangrupakan zat adiktif anu bisa ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadayana namun dipake teu bener. Misalna teu sesuai jeung resep atawa anjuran ti dokter. Jaba narkotika teh bisa nyebabkeun kacanduan. Lain eta wae, akibat penyalahgunaan narkotika atau narkoba bisa nyebabkeun karusakan saraf motorik urang dina otak. Leuwih parahna deui, narkoba bisa nyebabkeun kagaeroan jeung kamatian. Nyawa urang teh bisa ngalayang mun urang konsumsi narkoba sangeunahna. Ari barudak ngora di zaman ayeuna teh marake narkoba jang naon. Biasana mah hajang gagayaan hungkul, bari jeung maraneh teh teu apal yen narkoba teh bisa ngabahayakeun nyawa urang. Atawa ngan saukur mimiluan batur, ambeh katingalina keren. Padahal mah keren ti mana mun ujung-ujungna urang ngan maot gara-gara narkoba. Jaba lamun urang make narkoba sareng ngedarkeun teh bakal ditahan ku polisi tuluy di penjara. Apana narkoba teh pamakeanna tos diatur di undang-undang. Jadi nu marake narkoba teh hubunganna tos jeung hukum. Nu matak tong haying make narkoba atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa anu bakal datang. Mending ayeuna mah urang ngajaga diri tina barang haram nyaeta narkoba jeung fokus ka hirup nu balik. Mumpung hirup urang ngora keneh, hayu urang isi kahirupan ku hal-hal anu positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadayana. Sakitu heula anu tiasa kuring dugikeun tentang bahaya narkotika atau narkoba. Hampunten pisan bilih aya kalepatan cariosan hartu nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.